sapu anu kakang domang geus diurungkeun can. Entos tadi ge. Nya ge domah bajir eta teh pamirarki. Teteh. Matan domah bajir. Hari eta sepatu anu aya geus dipanyesekeun. Ya ngomong we atuh yang bau lasun. Bae atuh badak kolot mah. Ya, cek si Bunda, meuli gemuk teh tong maka 20 kilo. 15 kilo lah we. Ya, nu maneh mah kitu. Gemuk sakitu lobana, 15 kilo mah mahi atuh. Pun lagi ieu 30 kilo. 15 kilo kabeuki ngurangan. Ari goreng hadat. Kaya Ya tuh yang atuh begitu nitahna. ari jeruk anu ake maning geus panen can. Kumaha teh tadi mawa panen teh atuh. Ngopi. Ya ditana makan mah aya nu ngaborong. Nu bener teh eta. Atuh boga duit ake maneh meureun atuh, gering-gering oge. Aya bisa nginjem atuh meureun. Ngasaan kitu pun jeruk tak kasaar tuh. Duit-duitna ngasaan kitu atuh. Ieu mah. Me tadi katu kalau paneh kitu teh ka ditu. Nalin aya tuh kamari ka itu jeung si Bunda sakalian. Nu mata teh hore papagih si Aceng. Kalau boga hutang aya teh sapatu bot. Sakabaya tuh ayeuna ge. Cik aya tong sok ngarakeun we anak. Teh bakat ku butuh teh nya sepatu ka si Aceng teh. Penting ngarit. Minta ka indung maneh mah teu da tong buruh minta sepatu bot. Minta kopi hiji ge geus gandeng. Maneh mah. Bayar aya geus boga makarunya. Kayak kejual kelenci. Kira geus payu kelenci. Bawa duitna kitu ka teteh kasih 1000 bikeun ka si Aceng. Saya kita ke hampura gitu telat. Ya. Ari mangaceng teh anu pita lah yang cilana. Ada baheula mah teh pita ka teteh si Aceng teh. Beda eta ketinggalan ku genteng gede angin. Rupa-rupa wae. Teh. Eta cokot kopi ya anu tadi saya sama maghrib teh ngan. Ini pesan ini maghrib kok ka dieu. Kopi balik kieu. Mana kene. Bayar tuh teh lah ada eueuh deui atuh. Tiis kieu. Ayah, asa boga opieun. Tadi sasetin nu elap. Ongkes beureun. Loh. Kopi di mana eta teh? Tadi na elap. Oh. Nah haja we meuli ieu teh. Nanti di bahanan ku ake maneh tadi. Ayeuna tuh menta gitu. Si Bunda Ira balik nanya. Eta mah kitu. Harus nanya kecul, aku ini batak di lemurna tuh. Ini udah, jenis sewu. Tiis Bung sesa. Ayah, di kamari hujan teh ka dieu. Gede, hujan angin ka dieu mah. Si Agus seker macul birat lompat. Berarti saruanya aya, itu ge badag wae hujan teh. Waktu na nama atuh Nataru teh Natal jeung tahun baru enak teh hujan angin tak sari aing mah Batur mah arulin tahun baruan teh. Sia mau balik. geus sabaraha bulan eta cek kita teh teu balik-balik. Pada telepon atau WA mun balik itu penalangkeun bako cak jangkar ngeunah teu banget eta mah. Yang karena jangkar bebel. Cik atuh ya meni rupa-rupa wae. Lain teh tadi masih inget we ke si Not. Deuk ini teh ngadat jebleh minta duit. Aya duit di mana atuh? Usaha henteu. Eta ngajual jahe ka si eta sapetak da can wae atuh duitna ka si Adin. Ditanyakeun teh can ti dituna. Nyokot kumaha atuh? Inget wae ka si Not tadi ini siga budak we si eta lah digeretan jeung naon atuh. Kira ku batur. Nah emang bakal si Bunda beak. Di bakalan 30.000 atuh. Umat kitu 2 jam ge beak atuh. Ya amplang-amplangan. Karunya tuh ayah masa tuh isuk tanyakeun ka Mang Adin. Isu teh jagri ka si Adin beri dikomekeun cai teh nuker ka Lebak saat wae deui lah. Petang meureun. Rokok aya teh itu teh. Rokok aya hadekeun.
Si Aki aya nyebara teh sukuna teh. Nah lain muka cenah kamari penyakit teh. Baru suku segala sinu biri-biri atuh. Teuing nah kamari teh barareuh sukuna teh. Itu bicarkan ke nu maneh teh. Barang ku cinggir kalapa gitu. Cinggir kalapa parun. Pokoknya kan baruhna. Bisa ka apa mah si Aki mah geus kunaon-naon. Lah hese atuh penyakit geus aki-aki gitu mah. Heuh nya si Aki mah bandel di ongko. Kamari ge aya harap dia mending geus sasepedahan. Leheung. Sesepedahan. Teteh mun apal mun ingat tuh harita kayak kedua poe geus anjeun katepel. Geus rupa-rupa we. Ki iro mah iro. Narik ngetepelan naon? Eta tepalan eta meureun ulah lajo nu teu ngalaik meureun. Hai. Hmm.